kuari di luhur kosong Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis teu pernah ilu ti ieu sebabnya nama di thariqah tapi nyana ingin memperjuangkan agama nyana teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut-marut Indonesia khususnya umumna dunia Islam cuma cerita kabeh nyaritakeun bener organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an tapi kenapa tidak pernah menyatu eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh Banten iyalah kuari teh dihijikeun teh hanya sorangan nu main NU sakitu ayana FPI emang geus kos kitu motifna HTI atuh emang geus kos kitu hurud kos kitu henteu salah kabeh ge tapi teu pernah bersatu ketika tidak pernah bersatu amun ditumpangan kunyana jadilah perang maka kaum thariqah kuari bangkit deui yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia mulai ahli-ahli thariqah dararatan ku ari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden sedang mengkaji siapa sih ahli thariqahnya siapa sih tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah lain lalagan Masya Allah kuari mulai dihisap Indonesia oh ternyata pola pikir Indonesia berlai sangat luhur sangat maju sangat dominan sebab telah membahas bukan Indonesia saja membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN terus bagaimana cara menyatukannya geus kaambil kuari ku Amerika maka NU ikut main Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali yeay nu mantak ge ulah macaan koran bae ulah deulean TV bae lamur mata sia mana kan ngaji ku aing dibejaan ku ari yeay sebab nu bergerak tiba heula thariqah kemenangan Baghdad di tangan thariqah kemenangan Indonesia khususnya Banten di thariqah Ki Hasyim Asy'ari melalui thariqah Yaman melalui thariqah Suriah melalui thariqah ketika geus acak-acakan thariqah sah sebab berjuang tanpa thariqah cak nu di luar naonnya pokoknya sama teh nyaho belah tuh berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan berjuang di partai tanpa ieu teu jalan tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan Haji Pendi maca mamaca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan eta mah bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir tuh tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala ceramah lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala di organisasi lillahi ta'ala di partai lillahi ta'ala melangkah dengan pasti lillahi ta'ala gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala ridho Allah aku hari mulai set aya naon gak karak sapotong tak carita tah karak sapotong tah waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantapnya sih lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah
lain lalagaan ieu mah bakal saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal sebab naon sebab ti Gunung Karang geus turun informasina ti Gunung Kencana geus turun informasina ti Gunung Gede geus turun informasina ti gunung nu aya di Jogja gunung geus tarurun tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun nyaritakeun naon ieu sarua nyaritakeun kebahayaan Indonesia lamun geus tarurun nu ku itu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu ku itu mah beda deui nu turun ka haji pendidikan juri gitu ka mang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika ge kaget Masya Allah tuh atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnah cobaan aya naon bage cobaan ketika orang magahan ngaji kiai sapira kiai tamat SD ge haju tamat nama SD ijazahna ge geus didaharayap sapotong aya sapotong eueuh begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok kurang gede gob siata nu neruskeun sakola henteu lawan henteu ilu di partai aya geus kumaha tuh ngadoakeun kiai mah ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres ngadoakeun ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae nu bener tolol kabeh je asal geus ilu kadinya pareum asal geus ilu kadinya pareum geus teu diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai teu kabeh ku muridna doang tuh kiai ai masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang serikeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tab kemana tab kiai sorangan menyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuy yai mana kiai nang saja buat gitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana Iji mulai guys tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salap mah kiai ulang henteu ka mana henteu aduh kiai mah tuh naon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian geus mah tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun eueuh pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka ai lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf ge hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah okor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah teh antepkeun nang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta
nyatakan aya persenan ti Gusti Allah. Oke, anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai.